nepangkeun 6 wasta Pudia Pujiah di kelas 10 hiji bade ngabacakeun puisi Atanapi Sajak Sunda nu judulna Cinta. Dina nyasar nyawang pangalaman nu kaliwat waktu ngarasakeun nikmat cinta nu munggaran. Tina hate tuker ucap anu suci kuring bogoh ka anjeun cikurai nu bisu milu nyakseni kum tapi eta cinta laas kutiga ngijih muyarkeun pasini ati jadi eta rasa cinta nu teu kedal ambruk memeh ngawangun kahiji kenya ngolesed bari boboleh bongan zaman kiwari kuring kapeupeuh puhu catur tarima hirup tacan cukup umur. Nah, di dunia aya keneh nu bisa mere cinta tanpa janji rebu hiji. Kiwari kuring nyukang sasak kinasih neangan cinta nu pangger di unggal ingsan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.